Welcome to my channel. Dah, nama gawe teh kerinan heula ayeuna waktuna sat-sat santuy alah bari minum kopi alah nyeuna. Kuat kanikmat Gusti alah. Tah ayeuna mah urang nyawa Facebook mendingan ge. Lah, ieu saha ieu? Kuat kagelis kieu ieu. Iya mah kudu beunang iya mah. Saha ngaranna saha? Jubaidah. Wajahnya begitu manis bagaikan madu di gemrong sireum alah. Gila. Orang langsung wae penta we anak lah. Siata. Mantap geus dibere. Langsung wae lah engke lah. Ningali dina Facebook si eta kuat kagelis-gelis teuing eta lah ngaranna Jubaidah alah pujaan hatiku aduh alah si Jubaidah teh kuat kagelis-gelis teuing eta jelema teh lah kemah urang telepon lah dina WA urang ajaran lah gelis teh gelis pisan Gusti lah kuat kagelis eta si Jubaidah lah Soledak dia di dia jeri. Sudah den, mana kenal? Orang murah tuh di ditu. Menang sabaraha tuh? Mayan lah. Enggak wae. Nah, kayak naon mana cicing di dia? Urang teh kieu euy, cicing teh ngelian Facebook urang tidak atuh hayang boga kabogoh heuh. Aing teh manggihan aya nu geulis teh pisan euy. Kos nu heueuh we Asina tah tulis ya. Percaya din, kamari aing bobogohan jeung dina Facebook. Setengah poe menang fisik tah kumaha aing ningali banget aing ngekorejat langsung ningali kekayaan aing langsung ngorejat langsung diputuskeun aing din kumaha lah da urang mah cieu teh da geus nyali jelema bager lah dina Facebook lagi eta mah kami ge marake tilu ningali lagi lah urang mah geus percaya lah si eta lah geus geus lah eta urang mah pasti lah geus alus eta mah bilang urang beuneunan terus nu bohong we mana mah din lah moal kabogoh da asli eta mah percayalah urang mah Facebook lagi teh sarung leh tinggal lagi din Mang Uyu ge mun awewe di Facebook eta ciri-ciri awewe mah baleng Mang Uyu pernah ngomong ka urang moal baleng piraku aslina din bisa percaya kok pejug mana lah si nuhun besok kedua urang lah geus yakin da aing maraban mah lah din sok din mangga lah urang mah eta lah geus lah urang geus balik yer nikmat gawe geus beres pagawean segala geus beres ayeuna waktu santuy deui tapi teh ngomong-ngomong asarin ka si Jubaidah lah orang langsung we telepon lah Jubaidah tercinta halo Beb ada lagi apa lagi duduk sama dong aku mau ketemu nih iya mau ketemu loh Beb besok oke OTW gaskeun dadah sukan gaskeun orang ulin ka imah si Jubaidah mantap
video sayang ke jamban. Sayang ke cantik. Iya, juga tuh. Asa aya nu aneh. Romana perasaan teh asa aneh. Kudu dituturkeun ieu mah. Asa penasaran, asa kurang percaya ka si eta teh. Jika urang tong kumaha ngumpulna. Nah, ngumpul lagi gini kan ini nangtung. Ih, kari lain balik aja.